make kudu ayeuna sunnah. Seolah-olah melegalkan pengharaman wudu makan tetap sah. Soal masalah haram pakai cai gosok itu kan urusan pakai cai. Dengan membaca bismillah kan teu namahan ngagunakeun panggosoban. Beda jeung kieu deui mah. Cai meunang ngagosok sunnah teu taslis. Nah, mulai bedakeun. Amang cairna meunang ngagosok. Contoh ngagosok cai teh jika wudu tina cai galon, tina dispenser. Geus puguh batur nu na cai galon dispenser eta teh jang nginum batur nyadiakeun cai teh jang nginum teh. Ai ku amang kalakah dipake wudu nu kitu ngaranna gosok. Gosok teh ngagunakeun hak batur tanpa izin-izina jang nginum ai ku sia dipake wudu. Sunnah teu keur waktu wudu. Wudu na make cai gosok sunnah teu taslis 3 kali henteu nama handoraka kan ngagunakeun aya barang gosok leuwih loba. Paham teu? Beda deui jeung maca bismillah teu ngepek. Teu ngepek kana namahan dosa tuh tina arah gosok caina. Geus beres ayeuna wudu terus maca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'al minat tawwabin waj'al minal mutatahhirin. Sunnah tetap sunnah. Nah, dan teu matak ngepek namahan kana gosok cai kan. Kan lamun ayeuna pasunahanana anu ngepek kana ngagunakeun cai anu digosok. Nah, tak karek kita jadi masalah. Sunnah dina awal wudu maca bismillah. Bismillah lama. Awal wudu. Minimal bismillah sakitu ya tuh. Sampurnana bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Ceuk Imam Ahmad mah wajib maca bismillah tuh manghargaan khilafatur. Bae sunnah ieu. Heueuh nya amang mapan ibadah na disengketakeun sautak-seutik baelah. Pang bagus-bagus na ibadah teh ibadah Anda sah disepakati oleh semua ulama. Wa yusannu qabla ta'awud baca ta'awud la a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Beres bismillah maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura gitu. Sunatah. Saking kusunnahna maca bismillah di awal wudu nepikeun ka masih kene sunnah jalma nu teu baca bismillah di awal wudu nyusulkeun bacaan bismillah di tengah wudu dengan mengucapkeun bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirah tamahan awwalahu wa akhirah. Selama wuduna can beres wudu geus anggus karek ingat hor tadi teu maca bismillah dar we geus beres bismillahirrahmanirrahim geus eta wuduna ge nya naon eta bismillah naon eta mun erek wudu deui ti awal pan geus nakal atuh batalkeun we wudu deui dina daang sarua sunat di awal dahar bismillahirrahmanirrahim sunat ain lamun daangna sorangan sunat kifayah lamun daangna ngariung 3 santri geus tinggal sahuap deui geus beak hampir satengah piring satengah deui karek iring hor uing teu maca bismillah masih kana sunat bismillahirrahmanirrahim awal wa akhir di awal nginum di awal ngarang kitab di awal ayeuna rek celaan make sifat sok suruh awewe make sifat curulup teu panonna teh juga mata elang ieu dia tadi sifatan panon hidung molotot pakai cadar suruh dengan juga galak atau awewe halus maksudnya halus mimma yusannu lahu atasmiyah hal-hal anu baik anu disunahkeun maca bismillah
Wal manqulu anis Syafi'i wa katsirin minal ashab, kaul nu ditukil ku ti Imam Syafi'i dan kebanyakan ti santri-santrina Imam Syafi'i, ana awal sunan atas miah awal pasunatan teh bismillah. Pasunatan wudu nomor hiji adalah bismillah, dan itu dipastikan dimantapkan oleh Imam Nawawi di kitab Majmu. Oleh karena awal pasunatan teh bismillah, fayanwi ma'aha ingda goslil yadain, sunnah atuh eta jalma nu wudu niat babarengan jeung bismillah nalika ngawasuh dua panangan. Kumaha itu panangan, kumaha itu ana niat nu amang apal be pas ngawasuh baca ari kekemu saenggeus ngawasuh aja apa memeh ngingsreuk kokocok leungeun bismillah memeh, karena bismillah awal kan beran bismillah lah kokocok leungeun bareng bismillah jeung kemu sakarem kanu mah beungeut bari niat wudu. Nah rek kumaha bismillah jeung kokocok jeung kekemu istinsak meunang ganjaran pasunatan wudu, kumaha niat gacan? Kana amang maca bismillah teh ngalaksanakeun pasunatan wudu, ari wuduna geus can acan nu niat bagi acan amang kokocok leungeun teh pan diganyar hayang diganyar pasunatan wudu, niat wuduna geus can encan. Kekemu hayang menang pasunatan wudu, niat wuduna geus can encan. Supaya bismillah kokocok leungeun kekemu ngingsreuk menang ganjaran pasunatan wudu, maka payan wimaha niat wudu keur maca bismillah bareng jeung kokocok, lain keur ubah beungeut. Bingung kan? Karena itu negara pasti mau alti paling ku amang dikieulkeun sejak kaula kan niat tuh dua sejak kaula niat wudu ngaleungitkeun hadas alit fardu karena Allah tuh. Jadi niat ti mimiti kokocok kekemu ngingsreuk karena Allah nepikeun ka ngumah gitu kan. Naon nu ngaran niat? Qasduse artina supaya amang menang ganjaran maca bismillah kokocok kekemu jeung istinsak menang pasunatan wudu. Niat wudu teh ti mimiti maca bismillah nepikeun ka prak kumaha beungeut tong meureun standby hate boga tujuan niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati itu niat wudu. Tujuan orang teh wudu ya. Nepikeun ka plek tujuan wudu masih keneh aya. Gitu loh, Mang. Baca-baca payanwi ma'aha ingda goslil yaden. Payanwi naon? Niat naon? Tinggal di tengahna. Payanwi ayal niat wudu atau tuluykeun aos sunanal wudu atawa setidak-tidakna keur waktu kokocok kekemu ngingsreuk maca bismillah setidak-tidakna hate niat ngalaksanakeun pasunatan rek niat wudu rek niat pasunatan wudu
kok niat wudhu ke waktu kokocok leungeun ti mimiti kokocok leungeun hate geus boga tujuan wudhu eta terus langgeng teu leungit nepikeun ka prak rumah beungeut. Bisa kan lamun niat dihartikeun qasdu ngan lamun niat dihartikeun ayeuna sejak kaola bingung sia. Kang hese mang tong boroning boga tujuan wudhu ti mimiti kokocok leungit ti mimiti leumpang amang ti imah nepikeun ka cai tempat wudhu bisa amang niat wudhu artinya boga tujuan wudhu gitu loh. Dur bedug ieu ka cai ti mimiti leumpang amang itu rek naon rek kudu boga tujuan rek kudu buah tah tujuan eta teh ti mimiti leumpang nepikeun ka prak rumah beungeut tong leungit tujuan eta leumpangna ece ka tempat wudu diganyar rek ibadah. Paham? Karena lamun teu diniatan moal meunang pasunatan wudu bismillahnya tidak ada arti, dalam arti tidak ada arti konteks pasunatan wudhu yang masa bismillah mah halus-halus bae. Ngomong-ngomong soal niat Pak, dina sholat ayat rukun sholat adalah sujud sahwi ayat itu ayat pasunatan sholat adalah sujud sahwi ayat itu ayat ari dina sholat subuh ayat sujud sahwi wa? Jawab saja dina sholat subuh ayat sujud sahwi itu dina sholat subuh ayat sujud sahwi itu berarti ketika amang niat ke waktu takbiratul ihram usolli fardhos subhi rangkaian sholat seperti apa yang Anda niati ku ngamaksud usolli fardhos subhi meureun takbiratul ihram Fatihah ruku i'tidal sujud diuk sujud nang rakaat kadua Fatihah ruku i'tidal terus kunut sujud diuk sujud tasahud salam yang dimaksud usolli fardhos subhi gitu kan ya belaras awal sholat niat usolli fardhos subhi kabeneran kunut kaliwat kaburu sujud sunat naon ke memeh salam sujud sahwi maka ketika rek plung sujud sahwi wajib niat sujud sahwi lamun teu niat sujud sahwi maka sholat batal sabab amang namahan sujud. Paham tuh? Nah sabab sujud sahwi teu ngilu kaniatan teu ngilu ka qasdu ku niat usolli fardhos subhi beda deui ruku ketika amang rek ruku Allahu Akbar wajib teu niat ruku teu nu penting ulah niat lian ruku pas rek i'tidal sami Allahu liman hamidah wajib teu niat i'tidal teu nah dageus kani ku usolli fardhos subhi paham nah, itulah niat semuanya bersumber tina hadis nu tadi innamal a'malu binniyat. Wa qala jam'un mutaqaddimun golongan ulama bahula mutaqaddimun itu ya yang sebelumnya Imam Nawawi Rafi'i 400 Hijriah kan itu mutaqaddimun lamun ti sabada Nawawi itu mutaakhirin. Inna awwalaha as-siwaku summa ba'dahu tasmiyah cek jamun mutaqaddimun ma awal pasunatan wudu teh bersiwak beres
beres bersiwak karek maca bismillah. Tapi akhirnya kemudian jadi perebutan ulama. Cek sakawal, iya sakawal iya. Awal wudu pasunatan teh naon? Siwak, geus beres siwak. Bismillah. Tapi kan Kang sebelum bersiwak sunat maca bismillah. Berarti bismillah heula, kemudian siwak, kemudian bismillah. Sebelum maca bismillah kan bismillah teh pagawean alus sunat ayeuna di bismillahan deui bismillahan bismillah. Ah siapa tung-tungna tuh geus we bismillah beak waktu ku bismillah. Hegeun eta malah hege mah hege rek rumahna rek aya nu bismillah heula hege siwak adalah bismillah heula tuluy ayeuna siwak hege aya tuh siwakan heula tuluy bismillah gitu-gitu kan ngan sebelum siwak sunat maca bismillah heula tapi lain bismillah wudu bismillah erek siwak geus tusanu tasmiyah paruhun tusanu tasmiyah li tilawatil qur'ani maca bismillah sunat lain dina wudu unggul maca bismillah sunat nalika rek maca Quran sanajan di tengah surat rek di jero salat atawa di luar salat. Awal ayat awal kiroah ayat awal surat adalah bismillah geus pasti awal kiroah sekalipun di tengah surat sunat maca bismillah rek di luar rek di jero salat. Beda jeung anu madhab nu lain makan baca bismillah nanti ketika dibacana di awal surat unggul kecuali baroah urang mangga kecuali baroah. Wali guslin rek adus maca bismillah, rek tayamum maca bismillah, rek mencit maca bismillah, mencit kurban misalnya mencit doma sanajan lain rek kurban beres baca bismillah pagos lul kafaini tuluy ngawasuh dua telapak tangan kokocok leungeun bismillah bareng bismillah jeung kokocok mah bareng walaupun secara berurutan bismillah heula kemudian kokocok leungeun jika rukun salat nu kahiji niat kadua takbiratul ihram paktana niat jeung takbiratul ihram bareng karena tiba gedug di eta antara kauli jeung fi'li kan dilaku ain ma'at tasmiyah tuh kokocok leungeun nepikeun ka pigeulangan dibarengkeun jeung bismillah nu tadi bari dibarengan jeung niat naon rek niat wudu heug rek niat pasunatan wudu heug. Berarti niat wudu sabaraha kali cek Amang lamun niat wudu ayo niat wudu berarti sabaraha kali kang teh aing mah lieur pan cek tadi kokocok leungeun bareng jeung bismillah bari dibarengan jeung niatna niat wudu misal lain niat pasunatan wudu berarti niat wudu sabaraha kali keur waktu kokocok leungeun niat wudu kekemu sia niat wudu ngingseuk niat wudu pas kumaha banget niat wudu kok niat sabaraha kali niat mah sakali hello ngan ngamaksud wudu nanti semenjak kokocok leungeun di mana ngamaksud wudu tujuan amang wudu terus hate manteng nepikeun ka pruk jur kumaha banget lain kieu keur waktu kokocok leungeun nawaitul wudu lillahi ta'ala nawaitul wudu lillahi ta'ala nawaitul wudu lillahi ta'ala nawaitul wudu lillahi ta'ala keur ieu saja kaula wudu kok niat sabaraha kali teh kumaha teh kalau kan itu acang kang sakali we ngerentekna tapi di standby keun dilawenkeun supaya kaburu kabeh sejak kaula lillahi ta'ala jadi tungtungna pas kumaha beungeut teh niatna teh lah gitu ya bungkul rek kitu saya kitu keneh niat rek kitu keneh rek taslim namun masih kena ngerantak sok sia surahkeun ieu
wa in tawaddo amin nahwi ibrikin, wa in tawaddo min nahwi ibrikin aw lima aw alimatuh rohuma sunat kokocok leungeun sanajan wudu natina keran. Bisa abang tekan pikiran kieu matak disunahkeun ngumah leungeun oge supaya lamun pas nyiuk cai tina emer mun leungeunna tadi najis henteu ngotoran kana cai dina emer. Oh berarti lamun wudu tina keran mah teu kudu kokocop leungeun da moal matak ngotoran cai anu aya dina toren. Henteu sanajan tina keran tetep be kokocop leungeun sunnah, sanajan yakin ieu kedua telapak tangan teh suci tetep be sunnah. Lain soal masalah diragukan ini adalah najis atau tidak, lain soal itu, ini soal ittiba. Nabi kitu wudu na kokocop leungeun heula. Lamun geus ittiba kitu geus mah tong loba komen, istilah dina nahwu sorof simai. Ulama sorot ketika mentok tebangnya alasan nu paling simpel simai euy alasan na tuh eta teh geus mentok teu boga alasan. Ulama fikih mentok boga alasan ta'abbud kan model acara dina bab nu paling logis dina bab iddah. Awewe dikawin diwati sabada diwati dicerai maka kudu aya iddah, logis bisi reuneuh. Lamun teu iddah heula tuluy kawin langsung beres dicerai teh terus reuneuh keta reuneuhna reuneuh tinu salaki ti heula atau nu anyar, logis kan. Tapi kan aya nu teu logis. Nah ayeuna karek mah bieu ijab qabul ankah tuka binti bimahdul nakdan qabil tu nikah bimahril madhkur nakdan beres ijab qabul can dicabak-cabak acan pamajikan geletuk salakina pae wajib iddah pae awewe teh 4 bulan 10 poe. Nah make kudu wajib iddah dicabak di acan kuduna kan mun rana bengsat model acara kitu mah mun statusna ditalak memeh dipake ditalak pan iddahan tapi lamun pae sanajan memeh dipake aya iddah wafat nah teu kapanggih alasanna ku ulama ta'abbud geus pokona mah kitu titahna tong aya naneangan alasan mentok-mentokna ulama fikih. Ahli hikmah mentok ditanya ijazahna kitu cenah abdi nampi ijazahna cenah kitu cenah eta mentok-mentokna disere deui alasan teh. Tapi nama ya minimal aya alasan lah minimal walaupun teu logis. Dia mau di acara kieu lah kan wudu teh beuneunan ibadah. Kokocop leungeun tetap sunnah sekalipun tina keran. Kokocop leungeun tetap sunnah sekalipun ieu leungeun kaayaan suci. Naon atuh alasanna pan tujuan kokocop leungeun teh supaya pas nganclomkeun iuk cai caina teh jadi kotor ku sabab leungeunna kotor. Geus lain mah ittiba Nabi ngono kitu geus udah ngomong. Rek waromol. Model acara haram riba. Haram riba itu mang ta'abbud. Haram riba ta'abbud. Jual emas dibayar ku emas teu meunang dianyuk. Beas jeung beas teu meunang dianyuk. Wajib sarua letranana, wajib kontan. Naon alasanna geus teu ngomong ta'abbud. Riba itu ranjau muamalah. Apakah Anda rek nurut atau henteu? Geus begitu. Ranjau muamalah adalah riba. Padahal lolobana ya ada yang logis, ada yang logis. Pikeun ka kunaon ayeuna riba itu dilarang? Ya karena nyekek. Itu logisnya logis. Tapi ada beberapa nyekek henteu, rugi henteu sebenarnya. Tapi anger diharamkeun. Nah itu
siwakun tuluy bersiwak malang ka dieu pan hutu teh manyang ka handap nah ngagosokna ka dieu malang dohir batin hutu belah dieu belah jero amun tina lisan manyang aditu bil khabari sahih aya hadis sahih mang kumaha dawuhna lawalaan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wuduin lamun kaula teu matak ngaberatkeun ka umat kaula mada ceuk Kangjeng Nabi teh rek diparentah siwak rek diwajibkeun ku aing da siwakan teh nalika keur wudu kan sok sieun ngaberatkeun we kan kira-kira gitu bahasa lawalaan asyqa itu kan ini satu anjuran yang sangat luar biasa lain teu hayang Kangjeng Nabi ayeuna ngawajibkeun karep hayang ngawajibkeun ngan diulang-ulang sok sieun ayeuna kaayaan ngaberatkeun umat kaula wa yahsulu bi kulli khasanin kunaon bersiwak naon memang kudu kasar naon rek make kararas hegae make tisu hegae make tapas kalapa hegae teu kudu make susur jika susur pake kiai teu kudu bebas hegae eueuh teuing kutungtung sorban hegae kutungtung samping tungtung baju kopeah kayaknya ujungna kitu-kitu ge tapi kan ka koneng aya kopeahna nu geus koneng tadi bebas ngan pangsaena tina semua alat anu kasar nu dipake bersiwak pangsaena terbuat dari kayu dari semua jenis kayu saena kayu anu wangi aya kayu cendana kayu naon din wangi teh Bang hah kayu putih sih kayu garu sok hegae baru sarareungit di antara kayu nu seungit pangsaena kayu arok moal ini mah tos modern sikat gigi udah itu bagus ada kang sebel ninganan make sikat gigi teh diodolan guys teu nanaon kang teu nanaon nya ceuk saha syarat siwak ulah diodolan guys diodolan atuh mah kudu dieu eueuh teuing ku kenteng gitu pada acara dina bab ngamandian mayit pan sunnah ninganan make daun widara itu sabenerna aya mah geus teu pati laku daun widara itu zaman harita can usum sabun teh intinya kan bagaimana kemudian badan mayit dakina barareunang bersih jika jelema hirup mani supaya bersih saya kena riweuh dan daun bidara dah kemandian mayit tak naon gotong ansubkeun ka kulah selesai sakitu oge menika sakral banget lamun di urang manehnya ngamandian mayit teh komo mayitna hiji-hijina sakral itu yo lila 2 jam anahnya naon coba abang anu model tsunami di Aceh hari itu 100.000 kan korban lagi make setim main tanggal udah ratusan ribu make setim we geus nu penting mah kacayan sakabeh awak beres kan sarua jeung adus jelema hirup khilafan 5 ikhtarahun Nawawi labi usbuhi labi usbuhi teu sah Bang teu bisa ayeuna siwakan make ramo sanajan ramo roromeheun walau kesunatan tapi cek Imam Nawawi eueuh teuing mah gae aduh aya Imam Nawawi teh kayak rek di komen emang ulama masalah nanti wa inna ma yatakadu asiwaku walau liman la asnana lahu likulli wuduin walikulli sholatin fardiha wa nafliha wa in sallama min kulli rakatain bersiwak sunnah muakkad sunnah nanti sunnah muakkad kita akan
sanajan jalma anu geus lemong huntuan hiji-hiji acan gosok we kayaknya kusina. Sunnah muakkad siwak teh setiap kali mau wudu, setiap kali mau sholat, rek parduna rek sunnahna sanajan uluk salam setiap 2 rakaat jika taraweh kamari. Memang sholat gosok takbir, Assalamualaikum, memang sholat gosok takbir, Waalaikumsalam, memang sholat gosok takbir lagi. Awis takali wudu ya sanajan geus bersiwak wuduna geus pukul tadi teh gosok gigi keur waktu wudu beres wudu tuluy salat rek salat siwakan deui sunah. Sanajan eueuh pamisah antara wudu nu make siwak jeung salat siwakan teh sanajan eueuh pamisah sama sekali. Karek bieu kan beres wudu nage sunah. Tadi masih wak wudu, ayeuna siwak salat. Tapi kang kitu-kitu teuing mah ruksak gusi aing lamun ayeuna geus boga rasa gusi bakal ruksak anu akibatna gara-gara mineng teuing bersiwak kalakah jadi gusi berdarah rek kitu mah eureun bersiwakna eureun geus mah tadi gusi wak wudu malam yakhsa tanajjusa fammihi selama teu khawatir sungutna jadi mutanajis gara-gara getihan digosok wae eta gusina. Masalah nalinan hawan mak aya hadis itu masalah rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. Salat taraweh 2 rakaat siwak lebih halus daripada amang tamat 20 rakaat siala. Untuk itu sia. Ieu mau bicara salat anu mutlak. Ai salat anu memang kejar setoran banyak sunnahnya ya dikejar setoran 2 rakaat bersiwak lebih utami daripada 70 rakaat daripada berarti 1 rakaat banding 35 pan 2 rakaat banding 70 berarti per rakaatnya banding 35 dinabab nikah aya 2 rakaat jalma nu boga pamajikan lebih utama daripada 70 rakaat nu teu laku. Karena kan al ajru itu biqadri ta'ab. Ganjaran itu ya sesuai dengan ripuh jeung henteu gawe kan. Lamun amang ayeuna kerja di santri merasa aing marek istiqomah getol ibadah teh engkebe geus mukim di imah geus istiqomah boga anak pamajikan wadul si percaya ka aing wadul mun erek getol ayeuna Anda punya waktu yang begitu panjang luas teu boga kesibukan boga pamajikan boga anak katuntut kasab kamu jadi ketua NU nih merukan kumaha teh tapi kan amanah lain eta unggul wong ibadah teh lain salat unggul emang kan pikiran salat wong kadang-kadang jalma anu sapopoe cicing di sawah mopok galengan leuwih utama mungguh Allah daripada ajengan anu ngaduk-duk iktikaf di masjid teh ajengan ngaduk-duk iktikaf di masjid egois hayang selamat sorangan batur usaha nepikeun ka mopok galengan kuli macul jihad eta melahan anak pamajikan ulah kalaparan ari amang naon teh wala tadarokahu asna habibelin kolilin pas rek dar salat poho teu bersiwak kalakah langsung takbir Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim walabdallin aing tadi teu siwakan sunnah di tengah salat bersiwak tapi tetap jaga pembatalan salat kunawan tong riweuh neangan susur sia teh da kunaon
asuh gitu zat betul kali tapi bipilin kolilnya jaga pembatalan, tetap jaga pembatalan. Jika sorbanan tuh sholat sunnah pakai sorban, tuh pakai sorban di tengah sholat sorbanan bang. Teka bayang tapi ku abdi sorbanan ngajaga supaya ulah ayat tilu gerakan anu berturut-turut teka bayang nya ulah dibulit-bulit sorban panjang bulit atau jadi tilu gerakan atau dibulit-bulit gitu. Sorbanan itu kan yang penting nutupan sirah gitu kan atuh haru nunggueun paya takad dua ayat doan sunnah muakad deui bersiwak teh rek maca Quran maca hadis maca ilmu syarat aya termasuk maca Fathul Muin. Sunnah muakad nalika sumut robah bauna robah warnana robah bau robah warna ku sabab molor sok amuan sia udang molor atawa geus kadaang peuteuy termasuk geus udud ngalinting teh akli karihin atawa geus robah huntu tuh huntuna geus koneng aya nu geus lukutan hejo sagala tuh aing udang tina sare sunnah muakad bersiwak rek sare sunnah bersiwak asup ka masjid sunnah bersiwak wa manzilin sunnah bersiwak wa fi sahar keur sahur sunnah bersiwak keur sakarat sunnah bersiwak boro-boro mikiran siwakan aing cek sakarat maksudna disiwakan kudu nunguna nu keur sakarat boro-boro ingat siwak sunnah keur sakarat keur kakakan sok gasrok kayaknya kuno hirup lalaunan kurang lalaunan teteh ngalancarkan nyawa teteh lain mempercepat kematian lain lain mempercepat kematian santri tak anu geus jalan lebrok di denus jalan di pengurus tuh balik-balik ka imahna kunaon mah make teu balik ka imahna cenah kang percuma mau jadi kiai nah make mau jadi kiai di imah ajengan lemur masih kena hirup sore kumaha selama ajengan lemur masih kena hirup abi mau dianggap cenah di kampung bang. Jadi kumaha tuh di dia geus ente mah cicing atuh dialiti som wiridan unggal poe gendar surat ar-rodu gendar surat ar-rodu tuh segare karapkeun ajengan lemur maot emang maneh wae kaos bisa we sia ngagantikeun istiqomah ajengan lemur. Jadi itu ngagala dari surat ar-rodu itu tadi warung itu tuh pengurus ngagampangkeun lain mempercepat aya ijazah tapi ijazah sesat ya ijazah sesat tapi jelema sakarat mesti dibacakeun yasin dibacakeun surat ar-rodu anger teu paeh-paeh salah sih mah cenah salah narima ijazah kayak piatalin gitu maca surat ar-rodu mayit sirahna belah wetan sukuna belah kulon calon mayit untuk sakarat urang cicing belah dieu sirah mayit di dieu bukan dieu bacakeun surat ar-rodu beres surat ar-rodu dibacakeun usapkeun kana beungeutna palebah gado tak kahanapkeun teken mah cenah di dieu diturun ke tina gado tekan we cenah eta palebah beuheung nya heuh dicekek atuh sia teh eta mah tereh cenah eta mah paeh wah eta bahaya eta ijazah sesat eta nya naon teh sia nuhun kopieu aduh wa akhadha ba'duhum sebagian ulama ngambil keterangan tina bieu yen siwakan jang jalma anu sakarat ngagampangkeun kana kaluar nyawa. Dari statement itu ada yang mengambil kesimpulan sebagian ulama bahwa jelema gering sunat bersiwak nah sabab nu gering geus kemampi mautun sehingga bersiwak jangan ke waktu sakarat unggul tapi curi setar ti mimiti gering mula
sehingga lamun gering teh bekiripuh kan tereh bawa ternyata tereh cenah lancar mau teh lancar moal ngariweuhkeun nu hirup. Wayam saat kemarin nanya di maut kudu diumumkeun satu teh kemarin nah wayam bagi aya nu ya bisiwak asun natal diusaba aleh tuh mah niat deui wae sayogiana jalma kudu niat ku eta siwakan niat ngalapas sunatan agar supaya diganyar da gosok huntuna bagian tina pasunatan wudu niat deui wae begitu banyak niat tapi bismillah aduh aing sabaraha kali amang sejak kaola kebayang tuh bang kebayang tuh sejak kolade telan ciduh ayeuna pertama bersiwakna lamun teu make odol asuh make odol ditelan weureu atuh sia teh tong dikecrokan eta siwak mah dikenyotan juga keur nyusu karena siwak sih wayun dabu at-tahlil sunat nyehil sebelum siwak atau wasaba dana min asari ta'am aja ya biasa teh halus mana antara nyehil jeung siwak halus iwa aya nu nyebutkeun sabalikna oh aya nyebutkeun halus kana tahlil cenah heukeun antepan kana ditu artinya eta macam pengetahuan amang teh eta mah wala yukrau bisiwaki ghairina tina au uli marido meunang teu make sikat gigi batur makruh teu makruh gae make sikat gigi batur gae asal diheukeun atau setidak-tidakna amang yakin bakal rideun awas seyakinnya anu jelas uing mung pakai sikat gigi urut amang wa illa lamun teu yakin ridho atawa teu aya izin haram pakai sikat gigi batur tong sok minjem sikat gigi urusana main di kolomoh pan masalah anu kitu ka akhrihi min milkil ghair cara mulung sikat gigi milik batur meunang selama tidak berlaku adat, selama tidak terjadi kebiasaan ngaran-ngaran ayeuna sikat gigi anu geus kagoler di WC biasana anu bogana geus teu malire deui tah lamun geus biasa kitu mah teu naon geus kagoler di WC bari geus jeding ningan sikat gigi teh wah anu kitu mah geus tara diarah deui ku nu bogana hege ku amang pulung pake tapi i'rad teh dilapurkeun bener wa yukra'u lis-shaim ba'da zawal jalma nu puasa sabada duhur makruh untuk bersiwak nah ngaleungitkeun bau misik mungguh Allah la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik selama sungutna teu robah ku umpama sare makruhna bersiwak ngaleungitkeun bau teh bau puasa dileungitkeun ku siwak makruh ari kitu mah bulan puasa ti sahur hudang-hudang jam 2 beurang pas hudang teh pan bau eta mah lain bau karena puasa campur jeung bau molor tah ceuk Imam Nawawi ari kitu mah cenah teu makruh jam jalma nu puasa bersiwak sanajan ba'da zawal sabab nu dileungitkeunana lain bau puasa tapi eta mah bau ku sabab sare tapi ceuk sakawal ulah diteu eta campur cenah teh nya bau puasa nya bau sare minimal ngajaga bau puasana sanajan campur jeung bau sare paman madotun pasunatan wudu teh kekemu malu mangnya pastin sakun ngingsreuk sunnah tuh teh itiba gitu nabi wuduna gitu
goreng-goreng nah wa aqalluhu mate goreng-goreng nah goreng-goreng namat madoh jeung istinsak teh nu penting cai asup kana sungut nu penting cai asup kana irup sanajan tuluy dileg-leg baduli hasil pasunatan mad madoh aya cai asup kana sungut sanajan tuluy di daang aya cai asup kana irup sanajan tuluy diingsel ka jero hasil pasunatan hasil lihat nyenak rokok wih warung dengan rokok goreng-goreng asup cai wala yustaratu fi husuli asli sunnah idaratu bil fami teu disyaratkeun dina hasil pasunatan madmadoh cai kudu dikuak-kuak dina sungut asup cai kana sungut hasil madmadoh teu kudu di wok idoroh teu kudu dibulakeun hege di daang oge wok brot teu kudu kitu teu kudu dising-sringkeun asup cai kana irup supaya hasil pasunatan istinsak kudu dising-sringkeun deui caina ada kudu rek tuluy diseuseup hega cai ka jero terus kumaha eta palebah dikuap-kuapna jeung ayeuna ngaburakeunana sunnah saja sunnah ada nilai plus tidak hanya sebatas madmadoh jeung istinsak lamun dikuak-kuak diburakeun eta aya sunnah plus eta seperti mubalaghah ngabangetkeun sunat nau kekemu teh mong sina banget mah lop buk sunat mubalaghah limuftirin jang jalma anu henteu puasa ngan lamun anu berpuasa mah mubalaghah hukumna makruh lamun dipigawe heg teu kahaja kaleg-leg kanaan batal sanajan teu kahaja sabab bongana salah maneh atuna make ngalaksanakeun mubalaghah geus buku dicara mubalaghah jang jalma nu puasa teh kalakah dilakonan tungtungna teu kahaja lok we kadaang batal geus buku teuleum teh makruh jang jalma anu puasa kalakah ayeuna teuleum teu kahaja asup cai kana ceuli batal aneh emang dina bab puasa mah aya jalma ngahaja ngadaang hiji ayen teu batal puasa aya deui kasus jalma teu kahaja kadaang kalakah batal teu kahaja kadaang batal ai ngahaja di daang aya nu teu batal contohkeun ngahaja di daang teu batal contohna ngahaja di daang jalma keur ayeuna iseng mah iseng make nu nasukro nasunut keur puasa tuna sukro di dieu dira-dira teh lah sepoho kana puasa teh da gue di daang ngahaja di daang ngan poho kana puas teu batal padahal udah sukro ngahaja jelema keur waktu wudu mah banget-bangetkeun dina madmadoh teu kahaja lek kadaang batal naha sabab teu kahajana timbul tina ngalaksanakeun perkara nu dilarang alias makruh nyata mubalaghah madmadoh wa yusanu jamuhuma sunnah dina praktek madmadoh jeung istinsak disakalikeun ku tilu siukan di mana persiuk untuk madmadoh jeung istinsak niuk tilu siukan untuk madmadoh jeung istinsak ulah genep kali nyiuk atuh madmadoh ulah tilu geus beres madmadoh tilu terus istinsak tilu tak itu kirang sae lain teu sae eta ge kengeng basunatan mah ngan langkung utamina jamun sunatan wudu masih pasunatan wudu sunnah ngusap sakabeh sirah sina jibrug mang sirah teh ti dieu nepikeun ka tukang khurujan min
khilafi Malik wa Ahmad, cek Imam Malik cek Imam Ahmad wajib gitu teh. Jauh-jauh kan jeung madhab Syafi'i salam marbuk jadi kan akang riweuh dikabehkeun mah jibruk teuing sok bau sirah komo di kopeah moal kabeh hege tuh lamun rek sebagian sirah usahakeun ubun-ubun ieu tah ubun-ubun teh antara naz'atain antara dua sulah tengah-tengah sirah ieu. Tapi saya nama walatra mah kabeh praktekna kumaha dina ngawalatrakeun musab sirah sakabehna curug jeung curug gabungkeun ieu teh di dieu kieu kan pajukeun tuh cai pajukeun set ka tukang set ka tukang set ka tukang mun buukna lurus lamun buukna jiga baok tadi teh set set karena kan gugurimpalan buukna jadi loba anu teu ka usapna kan. Lamun erek sampurna pisan moal kan cukup ka tukang salajan kribo ge ega eta geus meunang eta ge pasunatan dina takmim berarti sunnah takmim jami' rosi sunnah ngawalatraan sakabeh sirah dina takmim nah lamun teh mah keur wudu amang teu ngalaan amamah teu ngalaan sorban teu ngalaan kopeah hegae ngawalatrakeun nyampurnakeunana ngusap kana amamah jeung kopeah nu penting aya bagian tina sirah anu kausap sirahna kieu tah kan mah aya sirah ieu ieu emang set set kana kopeah ka dieu kayak gitu hasil saja wa in kana ala rasi amama auqalna suatun tamma alaiha tapi hasilnya tatmimna wugo nyampurnakeun walatrana lain aslul udwina lain anu rukun tapi tatmim dina aina takmim nu penting ubun-ubunna geus ayeuna ka kumaha ka kausap selanjutnya kemudian diusapkeun kana kopeahna anu kopeah buleud kopeah kieu mah rada hese kopeah buleud kopeah anu juga kopeah Yahudi ninganan teh kopeah Yahudi kenyang celeh ninganan di dieu ninganan aya nu kitu ning Yahudi di Israel malah nu karar itu ning dina tembok ratapan lilit tiba wa masukul lil udhunain dua ceuli usap kabeh dua ceuli teh usap kabeh cina walatra dohir batin lelempitanana ceuli kabeh set kuek set kumaha beuheung mah teu sunat beuheung diusap ya teu sunat bahkan naon sebabna eueuh keterangan apapun bahkan lamun teh mah aya hadisna cek Imam Nawawi geus eta mah bid'ah hadisna palsu cenah teh padahal ku adoin mosokan sakabeh awak naon mosokan teh ngajalankeun leungeun majukeun leungeun sabada paantel jeung cai tuh set cai maju cai teh maju misalna maju cai teh disusul ku leungeun lain leungeun nyeret cai tapi leungeun nyusul cai maju disusul ku leungeun teh ngaranna dalku tahlilul lihyatin jangot anu boga jangot kanal eueuh nu jangotan kanal aya jangot me ubul balik gitu. Sunat di sela-sela disuai-suai gitu dihanap make ramo leungeun anu kanan bari direngangkeun gitu wa tahlil asobil yadain bitasbek iya dua leungeun tahlil sunat suku sarua disuai-suai make cingir dikitu-kitu teh dihanapeun sukuna boga ngangkatkeun suku lah wa itolatul ghurrah ngalegakeun basuhan pameun teu batasna kan ieu tah sunah luwihan sabaraha senti sasenti jadi setengah senti jadi 2 senti heug tegaan pokokna tina batas anu sakuduna
basuhan leungeun kan wajib mah nepikeun ka siku sunnah naon leuwihan sakieu kurang hege sakieu kurang dua sakieu hege maksimal nepikeun ka kelek sunnah basuhan suku leuwihan ulah pas palebah liwat pemuncangan taekeun setengah betis maksimal nepikeun ka tuur mentok-mentok na taruh ka tuur mentok kana pingling sareng tuur tah mentok-mentok itu semua sunnah. Tong ngirit dina ibadah teh maksudna leuwihan hadisna tingalikeun inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajirin umat kaula ceuk Kangjeng Nabi poe kiamat bakal diundang di gorowan cara raang beungeut jeung leungeunna teh pokona nu pararoek berarti tara wudu nu pararoek wuduna 5 watt tuh wuduna hanya sebatas fardu 5 watt kurang caam tapi lamun ayeuna wuduna nepikeun kana kelek raang cenah mangih keterangan pode tapi kitabna tapi nyambung jeung guruan muhajirin kieu kabayang teu mah eta umat ke di akhirat di alam mahsyar kan kabeh ngagebleng mah hese dikenalina kabeh teu marake baju ngagebleng sarua jika amang nempo ayeuna sirum anggap aya sirum pinuh hideung kabeh ka sirum sajiru bisa telak ke mana si Ahmad sireumna teh ngaranan mana si Jaid mana si Umar telak moal amang nu jadi nabi na mana umat aing ngagebleng kabeh harideung hese teh kabeh ngagebleng sirum ngumpul dan hidung ya aya we katampo ketit anu hurum digacika-cika tah umat aing cokot hurum deui tah ciri beda euy anu sok warudu umat aing tereh dikenalina cenah tereh dikenal dan lamun ayeuna blek sarua jeung nu lain hararideung kitu hese teh mah ngapagena teh di gorowan amangna torek di teu kadenge ai kitu mah beda ti batur aya caang nyai jadi tak memeh dipanggil oge geus kanyahoan ku Kangjeng Nabi teh tutu umat kaula tuh itu tutu bisa gampang ngatuduhna ya mata kudu rada beda atuh mang di dunia teu pati kasep atau di akhirat atuh hurum teh makana di dieu umat kaula ceuk Kangjeng Nabi bakal diundang poe kiamat mencorong wajah mencorong leungeun jeung sukuna tina tapak wudu oleh karena itu pamanista to amingkum ayyutil gurratah fayaqal jalma nu mampu ngalegaan basuhan pameun teu dina Imam Muslim ditambahan jeung ayeuna suku jeung leungeun fayaqal bigawe ayyudauna baydul wujuh wal aidi wal arjuli dina kaayaan mencorong bodas wajahna jiga neon ayeuna kan juga bujur kasrol jauh-jauh wa yasulu itolatul qurra wa yasulu aqallul itolah bi qasdi adna ziyadatin alal wajib hasil mang minimal itolah teh nu penting leuwihan we tina wajib rek 1 mili 2 mili 3 mili 5 mili 1 senti anu disebutkeun tadi teh wa kamal wa bisti'abi ma marra wa taslisu kullin sunnah deui nilu kalian dina wudu teh nilu kalian naon nu dikumah pameun teu panangan sampean 3 kali nu diusap sirah 3 kali ngosokan 3 kali tahlil 3 kali siwak 3 kali maca bismillah ge 3 kali zikir 3 kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin 3 kali tadi ya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura mangla mun rek diamalkeun wudu wungkul 30 menit can ditambahan jeung pas-pas sejak kaula pan wa
yasul ataslisu biqamsil yadi masalan walau fi ma'in qalilin idza harakaha marratain. Taslis hasil ku nganclomkeun leungeun sanajan dina cai saeutik sanajan dina cai saemer ketika digerakkeun 2 kali. Cai saemer ya enak ngumah leungeun celom gerakan 2 kali tek tek hasil taslis. Nah make tilu pan 2 kali digerakkeun ge pan tadi nu sakali nama pas nganclom celom sakali gerakan 2 kali tek tek jadi tilu. Kek mang kumaha teh pan meureunnan begitu dianclomkeun teh ku nganclom ka hiji meureunnan jadi mustakmal. Tah mulai cai di hukuman mustakmal teh lamun geus pisah celop pisah can berangkat kerjaan bisa nganclom kan berarti mustakmal can model dina adus celom urang misalnya kanak di balong gerakan 2 kali maka jurus jaran goyang hasil taslis dina adus. Walau raddada ma'al ghuslati saniyah hasaralahu aslu sunnati taslis lamun jalma ngabulak balik basuhan cai nu kadua dipakai untuk membasuh yang ketiga kali hasil dina konteks ka basuh biasa di banyur basuhan pertama jur piceun ieu nu kadua we jur nah tanean banjurkeun deui jur dai basuhan kadua mah teu jadi mustakmal kama istazharahu saykhuna wala yujzi'u taslisu udwin qabla itmami wajibi ghusli teu hasil nilu kalian ngawasuh anggota sebelum sampurna nu wajib ngawasuhna kieu mah aya basuhan kedua itu jika basuhan pertama sudah sempurna. Tuh, saat geus walatra geus nyiuk deui we karek siukan ieu disebut basuhan kedua. Kumaha lamun kieu? Saat nepikeun ka dieu beak caina saeutik deui kan acan nyiuk deui amang siukan nu kadua lain basuhan kadua ieu mah nyampurnakeun basuhan yang berarti aya basuhan kedua teh lamun anu pertama geus selesai sampurna. Ba'da tamamil wudu oge teu bisa taslis setelah sampurna wudu. Amang wudu sakali-sakali, ngumah beungeut sakali. Ngumah musab sirah sakali, ngumah leungeun sakali, ngumah suku sakali, geus. Karek sakali-sakali euy, sakali-sakali deui cenah. Beungeut deui sakali. Sirah deui sakali. Atuh teu jadi kungu masukku beres can wudu beres wudu marek naon taslis udah wudu Anda selesai tanpa taslis jadi eta mah wudu 3 kali ngaranna lain taslis ngan sakali wudu sakali woga mah bae sakali-sakali we makruh wa yukrahu an-naqsu anis salas gergetolnya eta kang rek 4 kali ge teu sarua eta ge makruh teh 4 kali. Aya wae amang teh kunaon eta. Getol-getol teuing hayang 4 kali. Ger kedul deui hayang sakali. Ulah 4 kali 3 kali. Makruh 4 kali lamun basuhan nu kaopatna bi niyatil wudu memang niat wudu. Wa tahrumu min ma'in mauqufin ala tatahur. Haram ngaleuwihan 3 kali tina cai anu diwakafkeun jang sesuci sabab basuhan keempat bukan basuhan sesuci sedangkan wakaf jang sesuci aya cai jumur wakaf khusus untuk wudu. Nah, mang lamun rek wudu tina cai nu wakaf kitu kade ulah leuwih 3 kali ulah nu kaopatna hukumna haram sabab basuhan kaopat tidak termasuk bagian dari wudu tidak termasuk bagian dari tatahur naon atuh
eta mah basuhan lain we sedengkeun wakafna wakaf untuk sesuci. Parahun Yahudu asyaku asna wudu pisti'abin aw adadin bil yakini. Jalma nu ragu di tengah wudu, ragu naon bae rek ragu walatra rek ragu tilu dua canak nu yakin dua pasti tilu belum tentu. Beres kumah leungeun aya tapi teu geus 3 kali atau karek 2 kali, 3 kali atau karek 2 kali. Hukuman karek 2 kali berarti nyiuk deui sakali deui. Nyanak nu yakin teh hukumna wajib dina perkara wajib, hukumna sunnah dina perkara sunnah. Model acara tadi ruku can canak acan wajib sabab ruku wajib. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi beres geus 3 kali 2 kali canak anu 2 kali sunat sabab maca subhana rabbiyal azim sunat. Nah, termasuk dina wudu nu bieu taslis kan sunat. Kayak kan kumaha lamun caina cai nu wakaf sanajan dina cai wakaf nalika ragu 2 tilu canak nu 2 artina naon artina sok nyiuk deui ti cai wakaf untuk membasuh yang ketiga sekalipun hakikatna padahal eta jelema teh basuhana anu kaopat. Ketika konteks ragu teu jadi haram. Materi haram ninganan basuhan nu kaopat dina cain wakaf amma syakku ba'dal faraghi fala yu'assiru ay ragu nasaba da beres mah teu ngaruh. Nu tadi teh beres wudu geus beres wudu ente ragu hari tadi 3 4 hari tadi ngumah beungeut henteu geus wudu maneh beres selesai dengan sempurna selesai salat. Ada kang tuh daekeun leungit bae ragu pokona mah abdi marek wudu deui geus masuk kategori waswas minimal bintik pi waswaseuna geus aya diayunkeun ku amang isukan pageto beuki parah tungtungna engke teu bisa wudu kecuali 1 jam 2 jam wudu kudu ngeueum teh lila abdi boga babaturan lamun sakali wudu teh teu mahi sajam obeh we mamun ngompol teu bisa manehanana obeh geus beres ngompol kecuali satengah awak kudu ngeueum dina kulah. Jadi rasana teh lamun make gayung teh aya we cenah nu ngacret di papatahan di kitu teh daekeun ngawaro. Matak masantrenna teh kudu di pasantren anu aya balongan, eueuh balongan teu betah manehna. Soalna hampir setiap ngompol obehna kudu ngeueum dina kulah nepikeun ka bujal. Jadi ngompol teh kudu dina jero balong manehna. Karek bisa asa suci ka sakabehna. Makan teu ulah mah di dieu aya kolot duit mah setiap nerima duit diseuseut duit. Beres diseuseut dipoekeun diistrikaan tadi. Nah cenah pan duit ieu teh geus liwat ka toko, di toko ka pasar, di pasar teh dicokelan kuno dagang daging, dicokelan kuno nyekelan najis, murunan dina dagingna teh loba getihan, ngaran-ngaranna anu dicabak, murun ieu teh najis, enak ku urang nepi ka urang najis, enak dicokelan urang mangkani ngrek salat. Ieu bayangan teh jauh teh. Dia teh. Ese geus kitu mah geus jadi penyakit gitu. Zaman was-was itu kan alasannya cuma 2, hiji jahlun bil ilmi teu ngarti ilmu, nu kadua hoblun bil akli akalna eta mah kakoet kungsi kacocoengan di sawah kungsi aya asup gaang kana ceulina teh jadi error geus sakieu heula naon nu teu kaharti bari istirahat asa rada capek. Aya nu rek nanya mana aya awewe heula aya eta naon teh panitia ieu teh teu guna ieu teh ning kalakah paeh nu ka akang ieu mik teh ieu. Nah lah yap. Aya kan cung.
lagi netizen